Hudang hees tiba-tiba dapurna loba keperan. Nah jadi carita nanya barudak ieu aing leng ka dapur heh reuas budak eta imah aing heh kadeuleu ku daria kadoang kitu. Masa Allah ba aing makakara kadik ieu mah ku kieu-kieu teuing. Atuh heuh dak ieu aing sapeuting ngaker-ker bae hees horeng di imah aing mah loba keper burungan uyuhan heh budak nya aing teh dirumung ku keper ge. Atuh heuh dak ieu mah keper na keper galede mun baheula mah dak ieu nya aing sakalian rek carita bae ieu atuh keper ieu dak dipai seh jangeunah. Saha nu sok nyorang ngakanan keper atungan kuari mah cenah ge dak cik kiai ge ulah jateu endah pamali cenah ge ngakanan keper. Atuh heuh dak loba kiai ieu pan kuari mangeun atuh heuh dak nya baheula mah aing mawa baskom kaburuan lamun keper tina liang kalaluar laju mah diasupkeun kana baskom nu aya caian barudak atuh heuh je supaya ulah hiber deui. Beuh pokona mah dak baheula mah nya ku era rindah teh parang saing medeungeun sangu ge budak teu kudu kumeuli sok geus loba bae teh ya. Atuh heuh dak carita ge ieu aing nya sabenerna mah bari teu mahkul ieu aing deuleu jak parang saing mah dak disapukeunna ge ieu satoa ieu ku gati-gati teuing halaliberan bari jeung ku cepel deuleu dirumung ku sireum sagala macem tek-tek bengek. Atuh daripada teu mararahkul barudak heuh lanjut aing ieu nyangu dak ja bising aing pan ngabersihan keper nu tadi teh pan lapar hayang dahar laju mah ieu ulah poho dak nyangu. Atuh heuh lumayan dak sangu mah nya ubar sagala macem atuh heuh ubar teu mahkul sagala di kejoan mah atuh dak cager pokona mah.